Kang Puspita Arum Kasulihin pagelaran Jawa di Tegal Kurusetra Pandawa Lemparawa masih ini di medan peperangan silih putih pati silih pola nyawa silih cabut umur gitu kalianan binatang iya Prabu Batara Kresna ngahaturanang linggih Raden Gatotkaca anu maksad badhe ngangken janten Senopati Agung tungkul hamari klotak dimah harimau sabda ajrih ningali pamur ingkang uwak itu kayaanana nganti kakawat halilisan mekaten pengadi kareku Asep anaking anak kuah bageun anu payus di Agul kalian dipireus kuah Asep itu cenah Omar cobi kapayun nih kapayun ieu Putra Gatotkaca napi kana pepagi kalayar kahatu kesupasuk ke puyuh panjenengan sembahmu aku terima disimpen dening tangan lorok kiwa tengen simpen kulmi ati pun dehi mastaka atur kureku nuhun ketat sadaya ajeng purwa aturana linggih putra Gatotkaca ibu Tresna oh iya purwa ngahaturana linggih hina dina dange iya dinten kalimat perang Baratayuda diteraskeun dugi ka wengi kan perang ieu teh dadakan anak kahoyong di pihak urang-urang Kurawa di pihak musuh jigana rek nyieun reka perdaya deui naon cenah reka tipu perdaya muslihat rek nyieun kalicikan anu anyar deui kacontohan dina dinten-dinten kamari gugurna tuang rahi Abimanyu dugi ka di Kepung Wakul buaya mangapu kalicikan anak urang-urang Kurawa banyak gua di pihak musuh mah parantos kadamel siasat parantos kadamel rancangan dina danget perang ieu Rupi anu janten Senopati Agung di pihak Kurawa nyaeta tuang Rupi anu janten Senopati alit-alit di pihak Kurawa nya eta mah simpatisan urang-urang Kurawa simpatisan urang-urang Kurawa ya moal jauh di urang-urang seta kana mayit murid anak-anakna set Gedeng Permoni tah dina danget ieu pangna dihaturanang linggih teh uah bade tumaros tanda gerentes hate hidup nah sanggem atau henteu
Kuwa dijantankeun Senopati Agung gegentosna tuang Rama paman ti pihak Panama. Gentosna tuang Rama ulah janten Senopati Agung sanggem atawa henteu. Raden Gatot kaca barang